kaeling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Wahai Ujang, naon motivasi Ujang migawe ibadah? Panari ibadah teh dipigawe kuloba jalma di alam dunya. Eta teh serupa tapi tak sama. Sarupa dina wujud pagaweanana tapi tidak sama dina motivasina. Aya jalma nu ibadahna ka Gusti Allah teh karena diantarana karena kabingung, karena kasusah, karena pangabutuh. Dumeh loba kabingung, loba kasusah, loba pangabutuh dunya, tuluy maranehna ngadekul mari gawe ibadah. Bakatku hayang kaluar tina kabingung, hayang lesot tina kasusah, jeung hayang cumpong kana pamaksudan dina urusan pangabutuh dunya. Tamun Ujang keur aya dina palebadinya tong eureun. Eta teh alus. Nya eta alus lamun dibandingkeun jeung jalma-jalma anu teu kitu-kitu acan. Atawa mun dibandingkeun jeung jalma-jalma anu aribadahna ka jurig, ka sato, ka tangkal, ka patung, ka makhluk. Sabab gitu tong eureun ibadah ka Gusti Allah sok sanajan kajurung ku kabingung, kajurung ku kasusah jeung pangabutuh dunya. Mun Ujang keur aya di dinya eta hartina Ujang teh geus asup kana proses awal menuju pangabdian. Matak tong eureun tapi tuluikeun kana proses anu selanjutna. Minangkan leuwih alus ti eta nyaeta jalma-jalma anu aribadahna ka Gusti Allah karena hayang ka sawarga. Atawa jalma-jalma anu aribadahna ka Gusti Allah karena sieun ka neraka. Atawa anu borongan. Disebut borongan teh nya karena kabingung, nya karena kasusah, nya karena pangabutuh dunya, nya karena hayang ka sawarga, nya karena sieun ka neraka. Yang diborong kabeh boh nu daganana kana kadunjaan, boh nu daganana kana kaakheratan, eta teh alus lamun dibandingkeun jeung jalma-jalma nu teu kitu-kitu acan. Matak tong eureun sabab mun Ujang geus aya di dunya eta hartina Ujang teh geus aya dina proses permulaan tina iman. Jadi geus mulai aya bintik-bintik keimanan. Jadi tinggal nuwikeun nyaeta tulikeun kana pangabdianana. Sabab ari jalma-jalma nu kahirupan beragama nangan sabatas kitu hungkul mah eta teh kaasup kana golongan jalma-jalma anu meunang peringatan keneh, boh ti Kangjeng Nabi, boh ti Gusti Allah. Keterangan anu tos disabdakeun ti Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, laula nar masajada lillah sajid. Sigana lamun sok eueuh neraka mah niscaya jalma-jalma anu sarujud teh moal sarujud ka Gusti Allah. Jadi lolobana jalma anu sujud teh sabab sieun ka neraka, sieun disiksa di neraka. Cek keteranganana deui layakun ahadukum kal abdisu in hapa amila walakal ajrisu illam ya'tal ujroh
lam yakmal. Omat aranjeun teng jadi siga budak belian anu cidra atawa anu cuas, anu kusabab sieun kakara daek migawe amal, jeung aranjeun ulah siga pagawe anu culas nyaeta mun teu diburuhan teu daek digawe gitu. Salian ti kitu aya deui keterangan nu tos difirmankeun ti Gusti Allah dina kitab Jabur. Mun diarabkeun mah kieu, wa man adlamu mimman abadani li jannatin aw linnarin laulam ahlul jannatan wala naro alam akun ahlan li an uta'a. Deui jama nu pangdolim-dolimna tibatan jama nu ibadah ka kaula karna sorga atawa karna neraka. Mun kaula teu ngajadikeun sorga jeung neraka, nah kaula teu berhak dikeun ditaati. Eta pertarosan ka jama-jama anu aribadah ka anjeunna dumasar kana kahayang jeung kasieun, di antawisna nyaeta hayang ka sawarga, sieun ka neraka. Jadi di antara peringatan ti Kangjeng Nabi ka jama-jama anu aribadah, mun ibadah ka Gusti Allah tong dibarengan ku sifat su atawa sifat cidra. Ari cidra teh cacat mental atawa orang yang sakit secara mental. Di antara cirina kahiji dimotivasi ku kasieun, kadua dimotivasi ku kahayang, katilu udaganana kana ganjaran. Tak orang lamun motivasina karek nepi dinya eta teh tinggal misetkeun wungkul. Nah anu diisetkeunana di antarana nyaeta rasa. Jadi mun urang keur aya di palebah dia tuluikeun perjuanganana, di antarana nyaeta berjuang ngisedkeun rasa. Isedkeun ku urang tina kahayang jeung kasieun kana rasa syukur. Sakumaha anu tos difirmankeun dina Al-Qur'an, Gusti Allah parantos ngadawuhkeun ka Kangjeng Nabi Daud, "I'malu ala Dauda syukran." Gurami gawe amal wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur. Itu ari nu ngaran manusia kudu hirupkeunana ge eta teh geus mangrupakeun nikmat anu gede. Dewa sausa pramut handap saibas dampal, wujud manusia teh geus pinuh ku nikmat. Timimiti nikmat gerak, nikmat ngadenge, nikmat ningali, nikmat ngangse, nikmat ngucap, nikmat mikir, nikmat ngarasa, nikmat sehat jeung sajabana. Di antarana deui dina wujud jeung hirupna manusia teh aya napas, aya tanapas, aya antas, aya nupus. Naon bedana? Ari napas nyaeta hawa anu kaluar tina jero awak. Ari hawa anu kaluar tina jero awak eta mangrupakeun tali anu nalian antara awak jeung akal pikiran. Jeung ari hawa anu kaluar tina awak di antarana nyaeta ngaluarkeun karbon dioksida, sisa pembakaran tina metabolisme tubuh manusia. Anu di antara watekna eta hawa nu kaluar teh nyaeta panas. Anu nalika eta hawa teh dikaluarkeun maka kandungan karbon dioksida loba teuing dina awak. Nu loba teuing jadi racun kana awak. Kadituna mun loba teuing karbon dioksida dina awak manusia mangka otakna bakal macet.
Kaditu nama bisa berpikir kalawan pikiran anu jernih, jadi otakna atawa pikiranana buntu. Jeung arihan anu kaluar ti jero awak pusatna aya dina hate bagian luar. Sedengkeun ari tanapas nyaeta hawa anu asup ka jero awak. Di antara fungsina nyaeta anu nalian antara sir jeung awak. Pusatna aya dina hadapeun bujal. Dina hawa anu asup ka jero awak diantarana ngandung oksigen anu hawana tiis. Mun awak kekurangan oksigen kadituna bisa menyebabkan resah gelisah, sing tepuguh jadi tepuguh rarasaan karasaku awakna teh teu karasa nikmat padahal awakna mah keur sehat. Sedengkeun ari anpas nyaeta hawa anu cicing dina jero awak, nyaeta anu nalian antara awak jeung latifah atawa rohaniah. Pusatna aya dina jantung bebereunna. Sedengkeun ari nupus mah nyaeta hawa anu bergerak dina jero awak. Ayana dina getih nyaeta dina getih anu beredar dina jantung ke seluruh tubuh. Anu nalian antara rasa jeung atma. Ari atma teh nyaeta anu ditiupkeun ku pangeran ka jasad Adam. Muncul istilah rohanina disebut idopi. Muncul istilah awan disebut nyawa. Pusatna aya dina inti jantung. Dina inti jantung aya dua rupa, aya nu rupana hideung, aya nu rupana bodas. Nu rupana bodas eta teh mangrupakeun pusatna tina nupus. Gitu. Jadi ari makhluk nu ngaran manusia timimiti wujudna jeung hirupna, leungeunna jeung gerakna, sukuna jeung lengkahna, panca indrana jeung caturdiana, akalna jeung hatena, nuraniahna jeung kamilahna. Eta teh geus mangrupakeun nikmat anu kacibalobana, anu parantos dipaparinkeun ka satiap manusia anu hirup di alam dunya timimiti dihirupkeun nepi ka ayeuna. Mata cek ayat dina Quran pabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Nah eta teh ulah dibohongkeun. Eta teh nikmat wungkul. Kusabab kitu manusia anu ariman ka Gusti Allah wajib ibadah diantarana nyaeta sebagai wujud syukur. Sakumaha anu parantos dicontohan ku Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di antara riwayat anu masyhur, Kanjeng Nabi mah kuat pisan dina ubudiahna. Contohna saperti qiyamul lail. Kucapkeun dina hiji mangsa sampeanana dogi ka bareuh. Bareuhna lain ku balas jogging atawa ku balas main bal, tapi kulilana dina salat peuting. Lila ngadegna, lila rukukna, lila sujudna. Mugi ka dipanghariwangkeun ku garwana ku Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Anjeunna tumaros ka Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, Anda ini seorang Sayyidul Anbiya, pamimpin para nabi anu parantos dimaksum. Jami anu teu aya dosana, anu pasti dijamin lebet ka sawarga. Naha meuni seueur ibadahna, naha meuni getol ubudiahna, padahal mah pami ibadahna ubudiahna biasa-biasa wae ge salira mah tangtos
janten ahli sawarga. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi? Dawahan Kangjeng Nabi, apala akunu abdan syakuro, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ta Kangjeng Nabi mak bebeakan dina ibadahna, dina ubudiyahna teh lain karena kasusah kabingung, lain ku bakat hayang sawarga, lain ku bakat sieun ka neraka, tapi bakat ku hayang jadi hamba anu bersyukur. Ta eta teh terutaman orang salaku umatna. Jadi geura isegkeun ieu hate tina nafsu kasetanan kana rasa kamanusiaan. Ari sabagian tina rasa kamanusiaan diantarana nyaeta rasa syukur ka Gusti Allah anu diwujudkeun ku cara migawe amal ibadah gitu. Mangkane dina pakanana urang kudu sadar, di antarana orang kudu sadar kana hakikat syukur. Ari hakikat syukur teh contona dina ayat anu tadi. Nalika Gusti Allah nirmankeun ka Kangjeng Nabi Daud, ikmalu ala Dauda syukron, Kangjeng Nabi Daud teh ngawaler. Kumaha cek Kangjeng Nabi Daud? Cek kasauran Kangjeng Nabi Daud dina munajatna ke Gusti Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kepadamu sedangkan syukur itu sendiri sudah merupakan karunia darimu. Tuluy Gusti Allah ngawahyukeun deui ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud, mun anjeun geus sadar nepi ka dinya, maka anjeun geus jadi jama anu benar-benar bersyukur. Itu jadi hakikat nama perbuatan syukur na hiji jama eta teh mangrupakeun karunia ti Gusti Allah ka eta jama. Kusabab kitu mangka dina migawena amat ulah aya nu di aku. Jadi nalika ujang migawe perkara-perkara ibadah, migawe perkara-perkara ubudiyah sebagai wujud syukur ujang ka Gusti Allah, mangka ulah aya dina hate ujang, ulah aya pangrasa yen ujang teh geus jadi jama anu bersyukur. Sabab eta pagawean syukur ujang teh hakikat nama karunia ti Gusti Allah. Kusabab eta syukur teh karunia ti Gusti Allah, mangka dina migawena barengan ku hate anu bungah. Jika teranganana dina Al-Qur'an, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka jama-jama anu hariman kana karunia jeung rahmat Allah, kadinya lah sakudu nama maranehna ngarasa bungah. Sabab ari karunia jeung rahmat Allah eta teh leuwih alus tibatan perkara-perkara anu kumaranehna dikumpul-kumpulkeun. Jadi orang sing sadar yang perbuatan syukur anu dipigawe ku orang anu wujudna berupa ibadah jeung ubudiyah eta teh mangrupakeun karunia jeung rahmat Allah anu nyata anu dipaparinkeun ka diri urang saku jama-jama anu ariman. Ta eta karena rahmat Allah teh kudu nama jadi perkara anu ngabungahkeun ka diri urang. Sabab loba jama migawe ibadah, migawe ubudiyah tapi teu ngarasa bungah.
sabab dina pandangan jeung kasadaran maraneh nama jalma anu disebut menang karunia jeung rahmat Allah teh nyaeta jalma anu menang materi wungkul anu bisa dikumpul-kumpulkeun, anu bisa ditembong-tembongkeun, anu bisa dibangga-banggakeun, nyaeta anu berupa harta banda. Sedengkeun ari amal ibadah jeung amal ubudiyah mah teu dipandang sebagai karunia rahmat Allah tapi dipandang sebagai beban. Mata katena teu ngarasa bunga sabab merasa terbebani. Ari kana harta banda mah anu cantang tu jadi kasalamatan ka dirina maranehna teh ngarasa bunga. Sedengkeun ari kana ibadah kana ubudiyah anu geus jelas-jelas jadi kasalamatan ka dirina maranehna teu ngarasa bunga. Eta teh tanda kabodohan diri anu kudu dileungitkeun. Mata kudu daek ngaji sabab urang bisa sadar nepi ka dinya teh nyaeta sanggeusna aya cahaya ilmu. Jadi nyaho si horeng amal-amal soleh anu dipigawe ku urang teh eta teh rahmat karunia Gusti Allah anu diparinkeun ka urang. Berarti lamun kitu mah berarti urang teh kuduna mah bunga bisa migawe amal soleh, bunga bisa migawe ibadah, bunga bisa migawe ubudiyah. Gitu. Bunga sababnya mau eta karunia rahmat Allah ka diri urang. Mata kudu nyaho, lamun geus nyaho jadikeun eta kanyaho sebagai kasadaran hirup anu marangan urang dina kahirupan urang masing-masing. Kadituna nalika hiji jalma jadi jalma anu bersyukur mangka eta syukur teh jadi kauntungan keur dirina. Di antara kauntunganana mun merujuk kana hasil penelitian para ilmuwan di bidang psikologi kahiji ari syukur teh matak ngabagjakeun kana hate. Cek dina ilmu psikologi mah tingkat kabagjaan jalma anu bersyukur lebih tinggi di atas rata-rata. Nu kadua matak nguatkeun kana hubungan positif antar manusia. Contohna salaki mensyukuri pamajikan, pamajikan mensyukuri salaki, kolot mensyukuri anak, anak mensyukuri kolot. Nya kitu deui dulur baraya tetangga babaturan jeung sajabana. Jadi perkara-perkara anu ku urang disyukuri ta eta perbuatan ta eta perkara syukur kepada jalma teh nguatkeun hubungan positif antar papada jalma hartina numbuhkeun rasa kamanusiaan. Di antara cirina nyaeta mudah mengucapkan terima kasih. Ta eta anu pangrendahna. Di antarana contohna seperti ka tukang ojek, ka tukang angkot, ka pembantu, ka jalma-jalma anu geus berperan dina kahirupan urang menghargai ka eta jalma-jalma anu geus berjasa minimalna ngucapkeun hatur nuhun. Nu katilu matak nyihatkeun kana awak. Jalma-jalma anu bersyukur mah pikiran jeung perasaan anak positif. Contoh pikiran positif diantarana baik sangka. Sedangkan contoh perasaan anu positif diantarana rasa bunga. Tahusnudan jeung saadah nyata pikiran anu positif jeung hate anu bunga eta teh mangrupakeun imun anu kuat anu ngabentuk kekebalan tubuh manusia secara alamiah. Jadi jangan anu bersyukur mah tingkat kekebalan tubuhna tinggi. Mau bebari gering. Muka opat matak ningkatkeun self esteem. Ari self esteem nyaeta harga diri, nyaeta penghargaan orang terhadap diri orang sorangan.
Contohna cek tadi wujud ujang teges pinuku nikmat kagungan Gusti Allah. Tak sebagai bentuk penghargaan ke diri orang masorangan anu geus ditumerapan nikmat-nikmat ku Gusti Allah, mangkaeta nikmat-nikmat teh teu dipake ku orang kecuali kana perkara-perkara anu ngondang kana karidoan Gusti Allah.